Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Layu lamu itu bisa dikanyahokeun. Naon qadru anwaril qulubi, kira-kira pirang-pirang nurna, pirang-pirang hate. Wal asror jeung pirang-pirang sir. Aya sairu tegasna pirang-pirang syarat. Sir ail anwar tegasna nur musyrikatu nu moncorong anu ka itu kudu. Hiya ari itu anwar qulub teh eta al ulumu pirang-pirang ilmu wal marifatu jeung kamarifatan ala dunia nu bangsa dunia. Balik deui Ibnu Athaillah sasauran mapatahan santrina. Santri Ibnu Athaillah teu diukur ku kolot umur, teu diukur ku lila masantren, teu diukur ku bisa maca kana kitab. Keun mising ayeuna umurna teu kolot, masantren teu lila, kitab teu bisa maca, bios. Ngan ukuran santri Ibnu Athaillah mah gampang urang ge bisa dikanyahokeun saliwat teh asal jalma hayang nyaho di Allah tah aya kahayang. Ari urang hate aya kahayang terang di Allah atawa henteu, tanyakeun urang hate urang, tanya ku urang hate sia teh hayang nepi ka nyaho di Allah atawa henteu. Mun tukang tani ka saon ningali mentok pare katingali pare teh montok tahate sia hayang nepi ka nyaho di Allah tina montok pare. Tukang dagang rambutan ayeuna beureum katingali rambutan beureum, tanya hate urang hate sia teh hayang nepi ka nyaho di Allah tina ningali rambutan beureum. Tukang nyadap ngadahar kana gula amis, tanya hatena ku tukang nyadap sia tukang nyadap hate hayang ka mana tina ngadahar kana gula amis, hayang nepi ka nyaho di Allah atawa henteu. Ma utitu minal ilmi ila qalila. Aya jalma teu dibere ilmu teh montok pare we ngan sakitu ku montok pare gula amis we uyah asin we cabe lada sakitu-kituna saeutik eta teh gawe Allah ngamontokeun kana pare teu kapanggih ya qadir tina ayeuna Allah ngamontokeun kana pare ceuk Allah aya ngamontokeun kana pare teh sina nyaho maneh teh kana asma ya qadir dala wujudi asari ala wujudi asmaihi nuduhkeun Allah ku ayana asal apa teh asal gawe kana ayana asma ya qadir dala biwujudi asma'i ala wujudi sifatihi nuduhkeun Allah ku ayana asma teh ya qadir kana ayana sifat Allah kudrat dala biwujudi kudratihi ala wujudatihi nuduhkeun Allah ku ayana sifat Allah kudrat teh kana yen dat Allah teh eta nu ngabogaan kudrat sina nyaho kana dat Allah. Jadi tukang tani ka sawah ningali montok pare sina nyaho kana dat Allah, tukang nyadap gua amis sina nyaho kana dat Allah. Tuh ieu mah apa teh gula amis uyah asin cabe rada kan kitu we lamun hayang sambal ngeunah rekuh cabe jeung uyah tuh cabe manada uyah mayan asin gula pecin tambah nama ke da jengkol ngora soe nama tuh rek mere ayeuna dahar ngeunah urang teh diayakeun uyah asin cabe rada tarasi hanyir sanajan pajauh ge bisa ngahijing ketina coet benang urang Cijalu datang we kai dengklok anu teureun pengkabe dihajak keur pimutueun
geus asup kana coer kabeh ngarendeng di dinya uyahna kabehna jeung satuluna aya di dinya digerus ulasina aing-aingan rasana teh ngahiji we. Jadi asin aya, amis aya, lada aya, araya kabeh ngeunah diasaan ku PKK da boga ilmu ieu sambal ngeunah ngaran teh dipake padoman mun hayang sambal ngeunah rekuh cabe jeung uyah gula pecin tambah nama jengkol ngora coer nama ceuk urang PKK gitu. Eta teh lain dina gula wungkul dina uyah asin wungkul la yuramu qadu anwari qulub teu bisa dikanyahokeun sagede kumaha nur asup kana hate teh naha sakampungeun ari urang ningali sakampung bisa puter ku hate batas kampung Cibantar semet anu itu mah kampung Cikaret kitu batas sadesaeun batas sakacamataneun layu lamu kodru anwaril qulub teu bisa dikanyahokeun kira-kirana sadesaeun da sakacamataneun itu wal asror jeung pirang-pirang rahasiana ceuk alum tak rambutan dibeureumkeun mere nyaho rambutan beureum teh eta teh hasim jeung amis mun hayang hasim jeung amis teh ngaranna rambutan beureum tuh urang nyaho rambutan beureum di jero hasim jeung amis tan diasaan itu bageure Allah subhanallah sina nyaho subhanallah maha bersih Allah ngasimkeun rambutan teh lain ku beureum jadi beureum teu bisa nyeun hasem teu bisa nyeun beureum alo ngadamel beureum na rambutan jeung alo ngasimkeun rambutan anu beureum itu karep Allah cenah nyaho di Allah jadi kabeh ge atuh kumaha ceuk Allah tak sapar awal sapar sani sapar awan ku rabu hijabil kasr an wajhil wahdah wa huwa asairu ila Allah min manajili nafsi bijali ta'asuki an madhiri wal agyar ila ayasila ila ufukil mubin kolbuna nepi ka ufukil mubin kulon wetan kali hidup ngaplak ngipik eueuh taswanganana ufukil pinuh ku apal Allah pinuh ku sifat Allah jadi Allahu akbar teh Allah akbar apalna Allah akbar sifatna Allah akbar datna jadi Allahu akbar teh tilu akbar akbar apal akbar sifat akbar dat untung bisa orang sekali ngaji sapar awal kumaha sapar sani keun we keur engke deui da moal katalar lamun HP mah misi tukang si HP na nu bogana HP na bisa katalar sok hirupkeun ya HP hirup HP nu kumaha ngadengekeun HP ari urang ayeuna sarewe engke datang ka imah dibuka HP-na HP nu ngobrol teh nu ngabejakeun ayeuna ka bojo teh di imah ka putra teh HP teh diwakilkeun ku urang teh kana HP tuh lamun teu maksud ngawakilkeun urang kana HP ngabejakeun ka bojo da urang nu kuduna mah ngabejaan ka bojo teh ka putra teh tapi ieu mah HP nu ngabejaan teh lain carogena tuntas di bejaan ku HP wungkul lantaran lamun ku HP wungkul mah isukan bojo teh ditaros nyaho kitu teh ceuk saha ceuk HP sok lain ceuk caroge tapi ceuk HP kira-kirana mun HP teu ngabejaan caroge teu ngabejaan ci sok sapang hampang-hampang mah saha coba keun pang berat-beratna saha urang aya sairu tegasna piang perang rahasia teh ail anwar tegasna nur al musifatun moncorong ali kana qalbu kana kulum tah jadi caang anu datang kana hate sakampungeun legana atas sadesaeun atas sakacamataneun wahia ari itu
anwar qulub teh al ulumu eta al ma'arif eta ilmu kamarifatan ilmu dipake nyaho ka Allah tina montok pare tina koneng pare tina amis gula tina asin uyah tina daca besok baca kabeh ge aya jalanna engku lantaran teu dibukakeun ku Allah taala hatena sanajan tangah kalutungkul kana loba perjalanan ge teu kapanggih jalanna teu apal ya mauti tu minal ilmi la qalila amis gula kapanggih kurang jampang tukang naik sararea apaleun gula amis ngan ayeuna nepi kana yaqodir tina gula amis kapanggih henteu nepi ka kudrat tina gula amis kapanggih henteu nepi ka dat Allah ngamiskeun kana gula kapanggih henteu tukang tani teu kapanggih tukang dagang teu kapanggih tukang buruh teu kapanggih kabeh ge teu kapanggih tah kitu tah non sababna iman eueuh tak ahli dohir aya iman ulumul ma'arif ilmu kamarifatan ala dunia nu bangsa laduni adul manyah anu poek dalam dunia ala dunia bangsa laduni ilmu laduni mah turuk ti Allah memurukna kumaha Allah murukna ka urang ye asih kumaha sok urang ka sawah calikeun nagaleng rek montok pare jol malaikat mulhim pare montok pare teu bisa nyen montok teu bisa nyen pare alo ngadamel pare jeung alo ngamontokeun kana pare bisa atuh Allah ngamontokeun kana pare bisa paneta malaikat nu marena teh teu hese kitu aya wawuh mah jeung malaikat ari teu wawuh jeung malaikat montok pare itu kitu-kitu wae teh mah kudu diaji kitu-kitu teh diaji teu wawuh jeung malaikat teu nyaho nepi ka yaqodir jeung ya maulid teu Wama ari perkara nur huwa ari itu ma eta mudaun ditetepkeun biar itu qulub dina hate tah ari eta caang anu ditetepkeun nur ditetepkeun dina hate min anwaril haqi tina nurul haq eta nurul haq teh kitu nu ngabukakeun tina eta montok parte nepi ka yaqodir nepi ka murid nepi ka alim sok montok pare ngabukakeun kana asma yaqodir ngabukakeun kana asma kudrat kana tah di Allah ya kudrat ngabukakeun kana dat Allah ngabogaan kudrat teh eta ila pigoebil malakut angin dina gaibna alam malakut tak kecuali bisa dikira-kirakeun teh di alam malakut anu gaib alam malakut teh alam disingan ku malaikat da urang teh alam mutawasid ngaranna teh ari manusia mah alam mutawasid alam pertengahan lain urang dunya wungkul lain urang malakut wungkul urang dunya wungkul mah domba sapi jeung munding teu nyahoan Allah teh tak lamun di paraban domba mah sapi jeung bro kerepes setra melong nu mere teu nyahoan aya kana mere domba mah sapi jeung munding urang ge lamun dibere untung ti kawon ti sawah teu apa nu mere untung bangsa domba eta teh ari urang malakut mah urang malaikat para malaikat mah di alam malakut ngan ukur dibere ilmu unggul jadi beri raosna dahareun tara dalar urang malakut para malaikat mah tak eueuh nu mawa dus ka leuweung malaikat di leuweung pinuh ku malaikat di kota pinuh ku malaikat nu aya imanan mah gitu jadi jalma-jalma nu ngaraji aya imanan dibere ilmuna ku malaikat teh tara tuang tara leuteus sawatan urang malaikat mah gitu tah urang mah lantaran ayeuna mutawasid urang dunya ngajasad nu ieu mikirkeun dahareun pakeun pangsarean tah jasad nu ieu ari urang malakut namana rohani nu bari atuh ditatar alastu birubikum ngajawab qalu
bala tah eta urang malakutna urang malaikatna. Ay malakuti tegasna piang alam malakut al gaib nu gaib. Tegasna alam malakut nu gaib. Nu gaib teh urang malakut teh sabritun ieu nu katingali ku mata kepala kebon sawah tah sabritun ieu. Malakut ngaranna teh. Anak urang sarea. Bahwa itu alam malakutnya alamul akhirati alam akhirat tak alam malakutnya alam akhirat. Cek di dunia akhirat mata kumaot teh ayeuna tah asup ka malakut ka ditu dipisahkeun arwana jeung jasadna nepi ka akhirat seperti ayeuna ti dieu. Tulina naonnya? Paman maka sajama amanan nu iman bil gawi kanu gaib. Sajana nu iman kanu gaib. Iman anu gaib enak Allah percaya. Ngan can kapang ya Allah nate ngan percaya aya dalilan mana ieu asal eueuh jadi aya. Makhluk nu asal eueuh jadi aya teh barang jeunan di mana barang jeunan aya nu nyieun teh saha ilah teh ahadiatu jam'i yang hakoikeun sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh hakikat wujudiyah. Wasa'a jeung ngalakonan itu man pitahdibi nafsihi dina ngabersihkeun nafsu itu man. Ngalakonan dia ngabersihkeun nafsu matak sapar ka hiji teh sapar awal teh ropu hijabil kasro nah leungiteun halang nu loba beureum koneng haseum amis gede jeung leutik dieuweuhkeun maksudna asairu ilallah leumpang enak min manajili nafsi tina tempat nafsu resep kana rupa resep kana sora nafsu leumpang tina rupa sora jeung sanajan resep kana montok pare tah hejah pare montok pare teu bisa nyeun montok teu bisa nyeun pare aloh ngadamel pare jeung aloh ngamontokkeun kana pare tah aloh bisa ngamontokkeun kana pare bisa timbul asma ya qadir geus nepi kana ya qadir mah teu resep kana pare montok da kapangi asmana kapangi sifatna angot mun kapangi datna mah itu ngabersihkeun nafsuna. Hatta hasolat malah hasil naon hadihi indahu di itu si abdi naon dalika anwar etap yang penuh nepi ka hasil di eta si abdi nur caang dina hate caang kana amal Allah caang kana sifat Allah caang kana Allah pinuh ku amal Allah saupukil mubin Allahu akbar apana bisa Allah akbar sifatna kudot irodat ilmu hayat sama jeung basoro kalam tamara ditanya cek Allah sanu ngamontokkeun pare aing ngatawa lain tuh di mana orang teu nemalan teh sok ke dibuktikeun geus ka kubur ditanya ku malaikat sok tanya ku maneh tanya ku malaikat mukarjana firman rabbuka sanu ngurus saca anjeun ke di dunia bisa ningali sanu ngurus pandangan anjeun ke di dunia bisa kepat tuh lantaran teu nemal baheula gitu bisa nemal ditentang diteungeul teh ku malaikat mungkar jeung nakir nyaho salahna kuring sabab teu bisa nemal kana pananya matak enak ke di dunia diajar nemal soca ningali kana rupa cek Allah saha nu ngabisakeun ningali ku soca nepi ka ningali kana rupa montok dina pare aing ngatawa lain cek urang teh mohon Gusti Harti Allah Rabbi ta matak datang ke Arab mah ditanya cek Allah saha nu ngabisakeun hadir ka anjeun ka Masjid Nabawi ka Masjid Haram ngacakeun labaik Allahumma baik aing ngatawa lain cek urang mohon Gusti Harti labaik teh nembalan kana pananya
alongan anu teu apal mah eusin labaik ngalagu we ku labaik. Terusnya naonnya al-musyahidatu syahidan bari anu nyaksi li hadil awfari kana pang bagian anu sampurna ta nyaksi kana bagian sampurna minka hunaka didinya dina ningali ayeuna ku Allah taala ditingalikeun kana montok pare kasampurnaan yen ku dibukakeun tina pare montok nepi ka asma ya qadir nepi ka ya murid ya sami ya basir ya mutakallim. Wa in kana sanajan aya si abi tamihanan nuhina sanajan aya si jalma teh bajuna teu pati alus usahana teu maju ahina we jalma anu teu bisa naon-naon sanajan nuhina ge kadang-kadang ilmu mah kual dibere hatena sabab rohani mah bare teh sarua alastu birobikum ngajawab qalu balata mihanan ceuk teu boga duit mah sabab lamun ayeuna urang lempang ka Ciranca bener-bener nama topi jaket kulit ngan teu make sandal capit-capit acan tepati pantes jadi kudu nama make sepatu tah teu boga keur meulina sanajan ayeuna pinter ge ngajina da pinter ngaji mah ibaratna suku ari ayeuna sapatu mah ibaratna dunya paing kuntada ilmin walam takun amalin kanta lakari jilun walaysa lakahukum mun anjeun ayeuna boga ilmu ngan teu boga dunya madu pas boga suku teu boga sapatu sanajan jaket kulit lepis ge teu senal capit-capit acan teu pati pantes ayeuna dunya unggul teu boga anu paing kana ti dunya paing kunta da malin walam takun da ilmin ka anta laka hupun wala salakarijun lamun anjeun boga dunya ngan teu boga ilmu malulu pas boga sapatu teu boga suku gimana dipakena coba ajaran pakai sepatu dina tuur ajaran pakai sepatu dina siku ajaran pakai sepatu dina sirah hei ka pasar Ciranca sa pasar melong kabeh naon sasab make sepatu dina sirah teu boga suku teu da jadi pangalus-alus nama boga sepatu jeung boga suku tah boga ilmu jeung boga dunia terus naonnya pi geremutanan nu teu dinya jalma teh nya bihi itu eman minha pihak di dunia anu ku batu teh dihormat da teu boga duit teu maju usahana keun wae eta teh kana mihanan tapi ku Allah taala hatian dibere caang nepi ka sakampungeun pinuh ku apalaloh ku sifat Allah sadesaeun sakacamatan saukukil mubin pinuh ku apal jeung sifat eta teh apal sapal Allah sifat Allah anu geus kapoe apal jeung sifat apal jeung sifat teh eta teh dina dasar dat Allah nyaho di Allah darajatna luhur jalan pikanya nyaho di Allah teh nepi ka makom majdub malah lamun salikin can nepi ka aya nepi ka majdub nepi ka ta can sah di guruan kuduna geus ngambah ti dieu teh nepi ka makom majdub ari aya majdubin mah majdub heula engkena tah tina majdub dibalikeun ku Allah taala ka dieu kana nyaho aya ka makhluk jadi sohwi henteu mahwi sah di guruan salikin nu geus tepi kana aya makom musyahadah balik deui ka dieu ka nyaho di makhluk sah di guruan majubin nu ku Allah taala ina tingalikeun ka makhluk ka dieu eta sah di guruan
Ari urang mah ngaguruna ge ngaguru ayeuna gurunya mah ngaguru arek maca rupa kudu mah nasab ku patah jadi ku kasrah sabaraha nu dipentingkeun ayeuna ku jurunya teh 25 kalimah bab marfu'at 7 bab mansubat 15 bab mahfudot 3 jadi 3 jeung 7 10 jeung 15 jadi 25 Ainu rupa kudoma nasab ku patah jadi kasrah. Ainu rupana ku wau alamatna teh nasabna ku alif dierna ku ya eta mah isim 5 ngan hese ngapalkeun isim 5 ge. Sang ajengan mikir we supaya budak babari ngapalkeunana ceuk ajengan teh ya. Abun ahun hamun wapu wadu jaro isim 5 pek apalkeun bari ngejo tuh. Itu kan ngejo ngapalkeun abun ahun we. Ceuk santrina ditambahan abun ahun hamun wapu wadu jarin isim 5 pek apalkeun bari ulin. Eta mah tah dibabarikeun ayeuna bab buat mansubat mahfudot oge mas santrina kahaur kuning ari ka Cibantar awalu wajibin alal insan digiringkeun jelema jelema suka surga mimitina awalu wajibin alal insani tak lamun teu mimiti tidinya mau bisa asup ka surga atak aya ngaji satahun sakali ge bisi teu kagiringkeun barato tah sawarehna hemah tah digiringkeun kabeh asup ka surga aya karana budak heula nu arek asup ka surga teh bapana mah paneuri kitu didaguan ku budakna teh di lawang surga teh janggeura asup ka surga ai bapa kuring jeung minum kuring mana dikeum keneh di neraka ka ditu pangusulkeun hanyatkeun didaguan kitu atoh nambeureun puaranya boga budak ngadaguan di lawang surga lain di lawang neraka aya nu daguan lawang neraka indung ge bapana aya da baheula budakna da dijarangkeun karesepna we orkes pasti turnamen karesepna eta diasupkeun ka neraka teh teh heula da kuring sisahan bapa baheula dibekeulan ku bapa tuh bapana teang irungna teang nu arek diasupkeun ka surga ge dibawa ka lawang neraka da budakna geroan tuh baretona bapana tuh da merena teh ari kana pengajian mingguan jeung bulanan mah dikeret merena teh lamun kana orkesan mah pasti pawah pendekna mah kireun kenyen tibalik budak aya jalma teh budakna ngadaguan di lawang surga ngadaguan indung di bapana hayang asup ka surga aya budakna ngalakon ngadaguan di lawang neraka ka indung di bapana teh tak bareto di modalanana tak kebelah kenca wallahu a'lam bishawab.